Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru sadayana anu dipika hormat ku simkuring langkung ti payun hayu urang sasarengan manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa kumpul dina kasempatan ieu. Teu hilap salawat sinaran salam mugi salamina dilusurkeun ke junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kasempatan ieu sib abdi bade ngadugikeun biantara singkat kenaan neangan ilmu. Minangka jalmi muslim neangan ilmu teh nyaeta kawajiban. Lamun teu ngagunakeun ilmu mangka anu dilakukeun teh sia-sia. Jalma bisa dihormat ku batur kulantaran ngagaduhan ilmu. Ilmu henteu berat dibabawa.